lokasi jalan raya Sawah Kidul. Alhamdulillah tuh ya seueur kayu-kayu mama gemoy keur ngiuhan di hotel bintang 10. Neng hotel bintang 10 guys mama kuatan alhamdulillah mama kuat sana tas papa pikidul nya golongan aya mun 4 kilo sama 3 kilo gitu teh. Ya neng keur ngiuhan neng ya. Lagi istirahat dulu. Ya mau alus saung mana ya? Can aya di luar negeri kayak nang saung kieu mah. Tuh. Teh, aya teh di luar negeri teh. Ya saung di luar negeri mah lain oke ya di aya. Alhamdulillah berkah ya ka singgahan Mama Gemoy. Tuh buahna gas. Ngancan arasak buah gedang segala tuh. Tuh, tuh. Ngeunahan tempat mah guys tuh. Jeung amang mah ngeunahan. Tuh itu Gunung Ciremay. Mandi panas neng tapi mama kuatan neng tadi tuh neng papanya tuh tadi tuh mantap sonek bobo neng sok bobo besok kadangan hela embung tempatnya gimana kawas kieu ada neng tasina iya seger aduh mama kuatan papa nanti itu tebih bapak mah capek sakit ge sehat aduh mantap istriku ya sehat kembali lintuh deui telah manggeus kuru ayeuna stabil mun golongan aya 75 kiloan mah nya 80 gitu da lintuh deui ayeuna mah mamna robog deui telah hese kudu duapan ge sampai teu payu dahareun teh kanu beuteung teh diuyuh-uyuhkeun deui ayeuna mah payu pamun ge tos kitu bae lah hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.